Pokona mah pagawean imah mah kudu dilakukan dengan senang hati. Pami hatena kerarudet geus we di imah teh moal beres pagawean teh. Nu aya urang maring ka itu ka dieu ningali pagawean ge teu hararayang teuing migawena oge. Jiga ayeuna we paiki ieu isuk-isuk ayeuna mah meni asa loba pisan cabakna. Di tengah imah teu waleh pabalatak we urut barudak komo atuh peuting makan aya konser kemenangan si Palen. Beres di tengah imah lumpat ka dapur da anger we baralak kene. Hayu gancang paiki itu urang lumpat nu di luareun ayeuna mah urang sapukeun tereleng tuh. Paiki nu kota terelengan kitunya langsung kana mesin cuci. Meresan dina rak piring itu bulina deui keur milihan naon dina kulkasnya teh ngerek masak naon. Iya geuningan ibu lina teh mawa lauk paiki sana bersihan tah ibu lina mah sok sieun nojos lauk nila mah. Mangga saur paiki teh kadiekeun tuh urang kerik, urang beset bari angere paiki ge sieun katojos. Garalak geuningan cucuk nila mah sok mararencos nararojos emun meresihan teh. Pira meresihan lauk tilu siki ieu teh meuni asa lila teuing. Sok gancang paiki gera bereskeun urang lumpat deui ka dapur tuh mantuan di ibu lina. Keur mantuan di dapur teh jaba inget kana kelenci acan di paraban tuh lumpat heula maraban kelenci hayam mah teuing iraha di paraban engke deui beurang. Geus beres mah sagala ayeuna mah urang ngadamel opieun, urang ngadamel gorengan, urang ngaganjel heula patuangan saacan tuang bilih seueul.